Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi. Liwang-liwang randuk kurung gunung sembuh. Tritangtu di bumi. Jati gunung amparan. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi, channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejamedar hiji carios. Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar, anu dibaca sagemlegna tina buku Tritangtu di bumi, anu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Milat sayembara ing carubana gari. Roman sejarah nu ngagambarkeun pangalaman pamanah rasa putra Prabu Dewa Niskala ti Kawali nu ngumbara ka kaler nikah ka Nyi Ambet Kasih tuluy ka Putri Subang Larang nu ngalahirkeun Walang Sungsang, Larasantang jeung Sangara nu ngagem agama Islam milu ka Indung. Damar anda dia pepadang ing carubana gari. Pamanah rasa oge dipulung mantu ku Prabu Susuk Tunggal ti Pakuan. Malah waktu aya paket rok paham antara Mitoha jeung bapana, pamanah rasa nu geus diangkat jadi Prabu Anom di Pakuan mihak ka Mitoha. Da ceuk anggapanana bapana ngalakukeun kasalahan. Inyana usaha satekah pola supaya paket rok kereta dua raja teh teu nimbulkeun peperangan antara dua negara nu asalna hiji nyaeta Sunda. Salian ti eta pamanah rasa nenjo aya bahaya nu jol mati Demak nu geus ngagem Islam. Kasugri pamirsa, tong hilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal alamin. Kasugri pamiarsa mitra kaum danguan mulia. Putusan sawala para pangagung negeri Galuh jeung negeri Sunda di negeri Batulayang. Kalawan disatujuan ku porohita negara masing-masing geus sumebar. Beja pabeja-beja, beja dibejakeun deui. Mapai-mapai dayeuhan mipir-mipir tepis wiring. Mungguh ibur unggal lembur. Cuih diunggal tampian, ngungkar ngular karasa samar pola samarampa, cai asa tuak bari kejo asa catang bobo. Dipapaler katabeh kaler ku ngalerna, beras kawetan yang tambak ku ngetana, bur ngidul wal hiul samar jentul ku ngidulna, joga kulon nyiar bong bolong towong ku ngulona. Antukna Prabu Dewa Niskala mindeng ngajentul nangkep tuur. Kadaton karasa kosong keputren karasa simpe, alun-alun maya datar karasa gahgar, unggal balik karasa rehe, dayeuhan kawali karasa risi. Antukna Prabu Dewa Niskala mindeng murang maring, sagala disentak, sagala disengor. Sabda taya nu nganggap, wangsit taya nu nganggit, prameswari kalah numpi selir-selir nyalalingkir, kababenjit-bebenjit marilu indit, antukna Prabu Dewa Niskala ukur dibaturan kuminantu,
Rahadian Baribin urang Majapahit diupahan ku selirna pangungsi Rara Hulanjar. Cik Raden, kumaha bejanu sabenerna ngeunaan kaayaan negeri Galuh ieu? Cek Prabu Dewa Niskala kaminantuna Rahadian Baribin pangungsi ti Karaton Majapahit. Culaduk Rahadian Baribin nyembah binggirna asa diwengku letahna asa tulangan. Kula boten ngertos Rama. Tembal Rahadian Baribin bari rampang rempeng. Jadi dia teu kungsi nyaho. Kumaha nu sabenerna kejadian sawala di Batulayang. Cek Prabu Dewa Niskala barung di barung ku Hanjelu. Ingki Rama. Tembal Rahadian Baribin bari totonggengan nyembah. Gadeud Prabu Dewa Niskala baeud ku rawud hangseur, ambek nyedak nyelak angen huntu kekerot awak ngegidir. Teang Prabu Anom. Prabu Dewa Niskala nyentak minantuna. Tekung si nembal tekung si pamitan heula culaduk nyembah jurung kunung nangtung durug-durug mundur. Gilak awakna Malik kejlik indit clek nincak hambalan tangga. Jurut kaburuan kadaton Surawisesa barabat lumpat. Laju cunduk ke alun-alun Majadatar. Jen bae ngajeng-jen ngahulang-hulang tenolih panon poe nu ngabetrak bingungeun kudu kamana neang Prabu Anom Jayaningrat. Sanggeus tilu poe tilu peuting Rahadian Baribin karak bisa ngiringkeun Prabu Anom Jayaningrat kituna teh seuseut daek rajeun daek dibarengan ku Ki Purohita Nagara. Sacundukna kahareupeun Prabu Dewa Niskala can gereng-sereng seacan nyembah gantawang teh Prabu Dewa Niskala ngabek. Kunaon dia teh embol-embol? Kunaon saurang ge pangagung eueuh nu datang? Nah dia kabeh rek ngabokong. Ceuk Prabu Dewa Niskala nangtung jalang jeleng. Prabu Anom Jaya Dewata maksan teh Prabu Anom Jaya Ningrat jeung Ki Purohita Nagara lir anu kapiheulaan babar. Kasima ku pangabaran raja ngareluk tungkul jika buuk menang mabuk. Rahadian Baribin nyempot tebeh juru sila mendeko tarang nameh antel kana palupu. Ibur diunggal lembur ear diunggal dayeuhan. Pajar kalungguhan kami cambal. Pajar kami rek ditamping di kadaton. Pajar kami matak sangar ke negara. Mana nu bener ieu teh cik jentrekeun ku dia Jayaningrat. Ceuk Prabu Dewa Niskala bari kecrot nyeduhkeun ciluah seupah kana tampolong tangka ucrat acret mancaburan. Pun sampun Rama Prabu. Prabu Anom Jayaningrat lah-lahan nembalan. Ganjang caritakeun sing jentre. Prabu Dewa Niskala nyampeurkeun. Brak diukna luhureun watu gilang pesirikna bari ngagecretkeun maneh. Rumasya kami teu buru-buru bebeja ka Rama. Cek Prabu Anom Jayaningrat bari angger tungkul. Nah atuh. Naon alatanana? Prabu Dewa Niskala muncereng bari karung tepung halis. Kami sadaya keur ngintip-ngintip wancin Mustari. Keur ngabebenah picaritaeun nu merenah. Sangkan Rama Prabu teka todel hate teka panah baya. Ceuk Prabu Anom Jayaningrat bari neger-neger maneh. Naon nu dipega aing geus ku dia? Prabu Dewa Niskala megat ceritaan anakna. Muka surti ku kami tong boroning dina pokna. Dina acana ge kieu geuning balukarna. Ceuk Prabu Anom Jayaningrat bari ngawani-wani maneh neuteup beungeut bapana. Prabu Dewa Niskala lir nu kaseureud kalajeng ki ngagurubung tina watu gilang pangdiukan. Cucungna dia ka kolot teh Jayaningrat. Nah dia kumawani ngahual-hualkeun kami. Kituna teh bari ngaragamang rek ngaranggem sirah anakna. Tapi Ki Purohita Nagara kaburu nyapi. Kelanan Gusti Prabu. Apan hayang nyaho kumaha-kumahana. Atuh moal jentre mun Gusti Prabu babarinya mah
Ceuk Ki Purohita Nagara nu umurna saluhureun Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala ngarangkog jiga nu geus nyagap pirunan huut mureleng ka Ki Purohita Nagara. "Pun sapun kami rek nanya Gusti Prabu," ceuk Ki Purohita Nagara bari nyembah. "Pok," tembal Prabu Dewa Niskala. "Pun sapun, nah Gusti Prabu geus nampak lalayang lontar putusan sawala nu ditepikeun ti Panglarat," ceuk Ki Purohita Nagara. "Lalayang nu mana? Iraha?" Prabu Dewa Niskala malik nanya. "Har, ceuk Ki Panglarap cenah dibikeun teh ka Ki Purohita Nagara teu kebat." "Kasa?" Prabu Dewa Niskala nyentak. "Ka Ki Purohita Nagara ngalieu kapal Bah Rahadian Baribin." "Kami nantu kami," ceuk Prabu Dewa Niskala bari molotot Ki Purohita unggul. "Cik, kadieu gahreup Raden," ceuk Prabu Dewa Niskala ka Rahadian Baribin nu keur nundutan. Balas kurang sareneangan Prabu Anom Jayaningrat tangka ngagurubu. Kusabab sakabeh narempok ka dirina Rahadian Baribin jadi gempeur ai uteu parugu. "Kadieu gahreup," ceuk Prabu Dewa Niskala bari ngagupai minantuna. Rahadian Baribin ngarayap esod-esodan culaduk nyembah sila mendeko sajajar jeung Prabu Anom Jayaningrat. "Nah dia kungsi nampa lalayang lontar nu dipihapekeun ku Ki Panglarap," ceuk Prabu Dewa Niskala ka minantuna. Engke Rama, engke," tembal Rahadian Baribin beuki gempeur. "Jadi eta lalayang lontar teh aya keneh di dia?" Prabu Dewa Niskala rengha pranjuk nahan kageheul. Engke Rama, engke," tembal Rahadian Baribin. "Nah teu buru-buru dibikeun ka kami." Prabu Dewa Niskala rada nyeuneu. Nganu kelalen Rama, kelalen." Rahadian Baribin nembalanana dibarengan kuluala werek mewek. "Mana ayeuna?" ceuk Prabu Dewa Niskala. Ana Rama ana." Rahadian Baribin nembalanana bari ngayak-yak. "Cokot," ceuk Prabu Dewa Niskala curugna tangka ngacir-ngacir tutunjuk kaluarin kadaton. Rahadian Baribin geus teu kuat cengkat-cengkat acan kapaksa dicengkatkeun ku Prabu Anom Jayaningrat dibantuan ku Ki Purohita Nagara. Sabot Rahadian Baribin indit, saurang ge taya nu lemek, sabot Prabu Dewa Niskala meleng, Prabu Anom Jayaningrat jeung Ki Purohita Nagara silih reret, nyeh dua anana kapi asem. Kacaturkeun kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya. Kadaton Sri Bima pun Tanarayana Madura Suradipati 5 kadaton nu ngajajar di lemah dhuwur daya Pakuan. Munggu agung disawang ti kajauhan suhunan injuk Julangapak nu umurna geus 780 tahun. Tembong semu hejo kulukut kadaton buhun nu diadegeun dina mangsa pamarentahan Prabu Tarusbawa. Wanci hanet moyan Prabu Anom Jaya Dewata unggah nincak tangga kadaton Sri Bima sejan nupungan mitohana. Prabu Susuk Tunggal nu disejakah sampak aya dibaturan ku prameswarina Baramucilarang. Pun sapun uwa Prabu, pun sapun uwa prameswari, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari nyembah. "Bae Anom, bae anaki, mawa beja naon?" ceuk Prabu Susuk Tunggal di barungku imut. "Kumaha si Nyai teh anaki geus ngandeg?" ceuk Prabu ceuk prameswari bari ngabulaeh nyepa. "Acan beh nama uwa, can kapireng nyiram-nyiram acan," tembal Prabu Anom Jaya Dewata bari nyerenge. "Mun geus boga incu mah kadaton teh moal simpe kieu," ceuk prameswari semu-semu nu humandeuar. "Asa simpe soteh wayah kieu. Wayah kieu mah keur usum ka huma. Rarasaan we eta mah,"
Ceuk Prabu Susuk Tunggal ngagebes pamajikanan. Sajeroning kitu Prabu Anom Jaya Dewata jadi ras inget ka pamajikanana Nyai Subang Larang. Jika nu terus rasa Prameswari ujug-ujug nanya, "Ari Nyai Putri Subang Larang geus sabaraha bulan ngandegna?" Prabu Anom Jaya Dewata ngahulang nginget-nginget teli lapok nyarita. Basa ditinggalkeun teh ke 4 bulan. Ayeuna meureun aya kana 7 bulanna wa. "Leuh tereh atuhnya Anom," cek Prameswari. Prabu Anom Jaya Dewata unggek bari muka bingung. "Mun ke gedeng Singapura teu sieun ngambek. Si Nyai teh sitah orokan di dieu wae atuh Anom," cek Prameswari ka Prabu Anom Jaya Dewata. "Puguh kami ge melang wa. Kaditu kumaha kadieu kumaha. Acan nu disindang kasih tangtu kana ngarep-ngarepna," cek Prabu Anom Jaya Dewata. Dan tentege di ditu teh kami disebut Prabu Anom. "Kumaha atuh Anom? Mangkaning di dieu Anom geus kudu jadi ngaganti ua," cek Prabu Susuk Tunggal. Kitu ari cek putusan sawala mah wa. Tapi saeutik kami eueuh kareteg ngaganti ua, cek Prabu Anom Jaya Dewata. "Har, apan geus jadi putusan ti dua nagara Anom. Era temen ua anje ceuleuh nawatu gilang bari geus teu jeneng Prabu," cek Prabu Susuk Tunggal hemengeun. "Urang pulangkeun deui ka Purbatis ti Purbajati Sunda ua," cek Prabu Anom Jaya Dewata kalawan tandes. "Kelanan can kaharti ku ua mah," cek Prabu Susuk Tunggal bari elek kesekeng. "Urang pulangkeun deui ka ana adeg-adeg tritang tu di bumi ua," cek Prabu Anom Jaya Dewata. "Tah asa kungsi nyaho kana eta adeg-adeg teh Anom?" Prabu Susuk Tunggal kerung inget-nginget. Cik dadarkeun ua poho deui." Teu wasa ua. Komo ua meunang pangwarah nu asak ti Hyang Aki Maha Prabu Resi. Sageuy poho, cek Prabu Anom Jaya Dewata bari seuri. "Ih, ari Anom, apan jelema mah sokeun aku poho, komo ua geus cetuk dawuk kieu." Teu wasa ua. Inggis disebut endog ngepatahan hayam atawa inggis ua ukur neuleungan jerona leuwih, cek Prabu Anom Jaya Dewata. "Ulah goreng sangka Anom, matak ua atoh dina kapilih pikeun jadi gaganti ua teh." "Nya matak ua atoh dia kapilih pikeun jadi gaganti ua teh. Ku ngarasa ua geus kolot. Puluhan tahun ua jadi Prabu di Pakuan. Tingongora ua marangan aki dia ngahyeuk dayeuh ngolah nagara. Capek ua teh Anom, capek. Ramadia karak sababaraha tahun. Matak pantes masih sagala dirurut catang dirumpake. Atuh ua kungsi nyaho dadasar ka nagara anti aki dia keur umur 18 tahun. Ku karumasana ieu ua ngarasa kacida butuh naku gaganti. Lanceuk dia geus teu beunang dipiharep, geus ngarasa betah jadi Prabu di Japura. Sing percaya Anom, palias ua kudu neuleuman tangga bisa batur, komo di ieu sasad anak sorangan," cek Prabu Susuk Tunggal sorana ngageter semu-semu dareuda katungtungnakeun. "Sampura ua, sampura. Bok bisi hate ua kahinis ku kami," cek Prabu Anom Jaya Dewata bari bruk nyuuh ngarawu susu suku Prabuk. Ngarawu susu. Aduh, hapunten kasugeur pemirsa. Hapunten pabulit kieu teh ngomong teh. Hapunten sanes jorang ya waduh. Ngajak moal diedit ah. Daib kacaletot omong banyak. Manusiawi eta mah.
Enggak orang terakhir nggak cegeri. Sampura. Pok bisi hati uah kahinis ku kami. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari bruk nyuuh ngarau suku Prabu Susuk Tunggal. Geus Anom teu kudu bari nyuuh kieu. Ngan kudu dikanyahokeun ku dia antara rumah sasalah jeung rumah sapoho teh dua kaweningan manusia. Anom bieu rumah sasalah tadi uah rumah sapoho nandakeun yen urang teh jelema nu keur papadaneangan kaweningan. Mun jelema ngarasa teh rumah sapoho ngarasa teh rumah sasalah, jelema kitu teh disebut ngabadigul mantangul mawa karab sorangan. Ari uwa kurang kumaha nembrakna. Ngadenge uwana kapapanjangan kitu lu bae Prabu Anom Jaya Dewata ngeluh. Tah kitu geuning Anom. Ari aki-aki cetuk dawuk teh kawap katoel saeutik sok tuluy ngacacang ka manem di. Cek Prameswari bari nyusut luah tina biwirna. Ubarna eueuh deui. Mangku incu. Mangku incu Anom. Nya jiga nama Anom. Dina mangsa katompernakeun kieu karasa pisan hayang mangku incu. Aya seueuna lancek dia amuk murugul teu kungsi nyaho pisa. Diseuk-seukan abong kena jauh. Pokna teh embung riweuh cenah. Carek kitu teh kitu sedih hantuk nama. Cek Prabu Susuk Tunggal bari ngalimbah. Nu matak Anom sampe meh si Nyimas nyandeng keur ngabebenjekeun uwa dia mending ge si Nyai Putri Subang Larang teh sitah orokan di dia bae. Tong salempang ku uwa moal dilalaworakeun da saruha tunggal incu atau Anom bakal jongjon ngahayeuk dayeuh ngolah negara. Cek Prameswari. Nya Anom mending kabeh ge bawa ka dieu lah. Bisi kudu-kudu teuing uang ngagurit lalayang keur mito hadiah di Sindang Kasih jeung di Singapura. Keun ku uwa dipangguritkeun. Lain uwa teh hayang nyaho wangsitan hiang aki teh ya. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari tembong deui seurina. Engke bae urusan kanagaraan mah urang lawungkeun hareupeun pangagung supaya balarea kabagian nyaho. Pangabutu uwa ayeun aya dangan hiji incu. Cek Prabu Susuk Tunggal keukeuh. Kumaha mun si Nyai teh sapuk? Cek Prabu Anom Jaya Dewata. Anom sing percaya si Nyai mah nurut kana sagala rupa kahayang kolot. Kabuktiannana teu ngarasahina dicandung ku Anom asal kahartieun ku dirina. Asal aya patula patalina jeung kahayang kolot teu kungsi ditepungkeun heula jeung Anom ge ujug-ujug daek pan. Cek Prameswari. Sabot keur guntreng kitu guru jag paman lengser unggah haruha harehoh cacalangapan jiga nurek paragat. Ruk nyuuh bari nyembah luhureun sirah. Sampurasun. Cengkat ki Purwakali. Nah galakuan tebet kawas bolon. Cek Prabu Susuk Tunggal bari seuri. Gusti Prabu, Gusti Prameswari, Gusti Anom, aya sabrulan sinatria tarumpa kuda. Ngaku nama kabeh ge ti nagri Galuh. Tapi embung nyebut ngaran ngan keukeuh can hayang tepung jeung Anom. Bawa unggah ulah. Cek paman lengser bari pakupis papeta. Sitah unggah paman. Cek Prabu Anom Jaya Dewata. Jurung kunung paman lengser nangtung bujurna miheulaan ari sirah dipanderikeun. Birit muruk pantok kadaton karak turun sahambalan balik deui culaduk nyembah. Amit mundur. Lain ti tadi. Cek Prabu Anom Jaya Dewata. Poho. Paman lengser bari tuluy
tembal paman lengser bari tuluy ngagandeang da lumpat mah bisi aya nu poho deui lap bae turun kaburuan. Sahanya Anom? Cek Prameswari. Can kaimplang ulah. Ting saha atunya? Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari kurang keru. Dipilaan ku paman lengser opat sinatria unggah kadaton kakadaton Sri Bima. Sacundukna kana panto kadaton brek bareng sarila cong nyembah. Pun sapun Uwa Prabu, pun sapun Uwa Prameswari, pun sapun Raka Prabu. Ki Adi, Prabu Anom Jaya Dewata poho di hareupeun mitoha murus semah gabruk dirangkulan saurang-saurang. Prabu Susuk Tunggal Prameswari paman lengser celohok mata simeuteun. pun sapun Uwa Prabu. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari surah seri ato. Ieu teh adik-adik kami. Baru Prabu Susuk Tunggal Prameswari meh bareng ngedalkeun ka hema. Tah ieun pangkasepnan pangorana Prabu Ajar Kutamanggu. Salakina Nyai Putri Simbar Kancana ti nagri Talaga Manggung. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari nunjuk ka Prabu Ajar Kutamanggu. Prabu Ajar Kutamanggu cong nyembah, "Bagea anak king." Cek Prabu Susuk Tunggal bari negas-negas. Tah ieu nu kasep hideung santen Prabu banyak ngampar ti nagri Dayeuh Luhur. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari nunjuk ka Prabu banyak ngampar nu teu boleh imu. Prabu banyak ngampar cong nyembah, "Pun sapun Uwa Prabu, bagea anak king." Cek Prabu Susuk Tunggal bari tuluy cengkat. Ngadegetan suwan-suwan anu keur diwanohkeun. Mun ieu nu kumisna hideung meles Prabu Banyak Catra. Nu katelahna urang wetan rahadian ka Madaka ti nagri Pasir Luhur. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari nunjuk ka Prabu Banyak Catra. "Pun sapun wa." Cek Prabu Banyak Catra bari nyembah, bagea anak king." Cek Prabu Susuk Tunggal bari ngusapan tonggong Prabu Banyak Catra. Nu ieu nu karang kerung bae. Cek Prabu Anom Jaya Dewata, "Geus moal salah." Prabu Susuk Tunggal megat caritaan Prabu Anom Jaya Dewata. "Tangtu Prabu Anom Jaya Ningrat nu ayeuna nyangking ka Parabona Nagri Galuh sarta menang jujuluk anyar tina putusan sawala Prabu Ningratwangi." Prabu Jaya Ningrat kalawan jujuluk Prabu Ningratwangi colohok bari samarpola ngarasa sarwa salah. "Boa-boa salah." Prabu Susuk Tunggal ngarengkog, Teu nyalahan Uwa Prabu, teu nyalahan." Cek Prabu Anom Jaya Dewata, "Nah atuh jiga anu asa-asa." Cek Prabu Susuk Tunggal ka Prabu Ningratwangi, "Sampura wa." Cek Prabu Ningratwangi ngudupruk bari nyembah ka Prabu Susuk Tunggal. Ditanggap ditabeuh gorgar diselangku sempal guyon teu karasa wanci geus manjing ka sandiakala. Sapoe jeput Prabu Anom Jaya Dewata ngabageakeun adi-adina awahing kusono lat bae poho ka pamajikanana. Samemeh papisah di buruan kadaton Sri Bima Prabu Ningratwangi kaburu ngahrewas heula ka Prabu Anom Jaya Dewata. "Kakak, satemana jauh-jauh kami dijugjug. Aya picaritaan teu bisa ditembrakeun hareupeun Uwa Prabu." "Baru ngeunaan naon?" Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari ngarandeg, "Ngeunaan Rama Prabu." Tembal Prabu Ningratwangi bari mompokeun bibirna kana ceulip Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Anom Jaya Dewata ngahulang, "Peuting karasa simpena, ukur sora-sora gaang jeung simet cari cangkas nu kadenge." "Mun kitu, isukan urang ngajugjug lemah kabuyutan Sang Hyang Rancamaya. Di ditu urang bakal rineh cumarita." Cek Prabu Anom Jaya Dewata. Prabu Anom Jaya Dewata papisah jeung adi-adina lebah budunan. Prabu Anom Jaya Dewata kabale ka putrena adi-adina ngabring kabale pangaleurehan.
Kasugri pamirsa, mitra kaum dangon mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Padaran acara dongeng Sunda Kang Gilang, Tritangtu di Bumi, karya Yosef Iskandar. Jati Gunung Amparan. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Penghilap subscribe, like, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal Alamin.